Urang bismillahan deui urang ngawitan dina wengi urang ngahibur di taman budaya teh urang saminyak seni itu cenah Obi anu pada ngahibur pas katingal Nang kita kini kapan pinang kita mintakeun seni piangan dipasieu pikawihan diberi grafik gede wadalan parahyangan wadalan kawiwitan cipta seni pawayangan mibadahi jigambarang mibadahi jigambarang silokaning kahirupan mibanda hiji gambaran silokaning kahirupan lumingkang di pawenangan jengepan dibantah hiji gambaran bari nada kasabaran sabar bari sadaya tersapangen musik mali kudalang rumingkang di pawenangan sadaya
kamu cekap Pak Guru. rumingkang di pawenangan rumingkang di pawenangan sadaya kena sapangeran wayang usik ku delangan wayang usik ku delangan jamah hirup ku gustina wayang usik ku dalangan jamah hirup ku gustina warisan pujangga urang pusti cekap membuang pilihan yang ale Pak Guru jualeng pusti adede direksa di
jadi ciri anu pasti ramah-ramah sopan santun kabantu wakabul saha nu baris ngandangan ngajungjung mah geuningan seni pangwari asam son di bulan Bandung pula sunabana urang wajib dipusti-pusti salah deui sangka manjang komarana sangka manjang padahal dede ya komarana aturan sebuah api aa kodrat nu wajib didamah-damah pipi mama dadi pupusti mama pusti pipi mama pusti alah acep buncra pemisanis nu gadona minangka tumbal pangwaris lah jalana kasaluyuan sapapait sama manis saya budi kasa sami di pieman pada urang di pieman pada jalanan kasaluyuan sapapait da sama manis sing langgeng dugi kejagat sapapait sama manis sing langgeng dugi kejagat lah korehaneun anak siwi geuning korehaneun anak siwi
Lumangsung sang yatinang kunang kota Kurawi suwayang lindun mira bumi pengkak babu kawa suskandang morwelis amat larakeun cahyan nur cahya anwas ringitan murwaning sareta ulah kidalang kandabuana ngansik dipuk sering jagat sang nagara wayang agung winejar wayang tunggal wayang tunggal warga seni padangan merek contoh jeung atikan doloyong mang tina harapan doloyong tina harapan seniman jeung seniwati kudu tikin kana janji rasa seni sami suci laku lampah jadi ciri nuluikeun catur nu kapungkur mapaikeun caritaan anu baheula Ieu ge kumaha lajengna tulisan para wali rekaan prapujangga leres dina bab carita pawayangan alah eta kula pada ngereka-reka basana pada mapandekeun kaayaan jeung caritana anu luyuk jeung zaman turun ngajamanana kanten lajeng halus jeung teu rame jeung teu gumantung karuga tanggung jawab nu ngagarapna nya dalang kasebut alah batu dalang jeung dede dina prak-prakan kidalang ngagarap carita pawayangan asa wajar seuk saupama beda garap
jeung mata kan tenah basa jeung haleuang naon deui dabongan aya paribasa sok sanajan buuk sarwa hideung ari kahayang mah sok rajin sewang-sewang sok rajin barareda ai kahayang mah teh nu pentingan hiji naon pakula seni pawayangan tetep nanjir jeung pancengan jirina ajin kaluhunganan kan tenang eta nu dipamrih wayang mangrupakeun tontonan nu ngandung tuntunan nungtun kana hirup kumuh babarengan gotong royong sauyunan kan tenang eta laju wayang gambaran manusia nu kumelendang di alam jagat raya Pramudita lars laju dina wayang tetep ihti nyarioskeun antawis salah sareng bener adil sareng murka tetep ihti eta padalang dede rugi keur masa nu kumelendang di alam dunya lamun teu apaleun kana udagan hirupna atuh kan tenang teu apaleun ka dirina beh dituna teu apal ka Gustina lars rugi teman mila kang tutuning satur bubukan ning cinarita saha sareng di mana ieu teruskeun nyerosakeun nyaeta di perang Bratayuda utawi perang Jayawinangun dah lars nyaeta di temahna di pasangrahan Randu Watangan lars dina masalah sengketa nagara Astina anu dikegehan kurang-kurang Kurawa anu ngabalukarkeun perang ageung perang Bratayuda utawi perang Jayawinangun ibaku kakejeman eta Kurawa ku peperangan antawis dua belah pihakan antawis Kurawa sareng Pandawa lars kumaha karontos ngabalukarkeun seueur korban di dua belah pihakan alah dalars pisan teteh seueur baraya anu lemah simpati temakaning perlaya di medan laga dulur anu tumpur di medan tempur di Tegal Kruset nah eta seueur ngabarebengkang janten bangke di pasangran Randu Watangan di pasangrahan kasonong ingkang saha ulan manusia terusing madu terusing kusuma titi sing andaran wirisan dewa keadilan manusia pangawak jawata sang insan jatnika lars kekasihipun Sri Mahaprabu Batra Kresna yeuy swiji manusia titi sing Wisnu gelar Batara yeuy nganggo makuta binokasti Batara mah sejati tinarentes ing sosok sambur biarkan dikunang-kunangan lars kasumpingan kasondong saha antawis Arya Bratasena yeuy bisa pungkurna ingkang ngraiat Dipati Arjuna yeuy boten kantun Raden Gatot Kaca Satya melajang tengah lurah tamtaman negara Amarta lars bisa pungkurna Kisabda Palon Semar Putra Pawana ngiring ngaluuhan remagan di pasangran kan tenang Bratayuda marantos nincak dinten kadalapan kadalapan ayeuna sadaya namun ngangguh jelaran parantos rengsek perang dinten ka-7 sadayana nu aya di pasangrahan Randu Watangan sami gantos kana dauhan Sri Mahaprabu Batara Kresna
Yasin nenggih sabda iya sabda sabda wala bakti dinding as yaten kasih orang ketara Dharma ukur wawayangan baik lamun kasasar lampah nafsu nu bakal kaduhung padanan katempukan lamun kasasar lampah nafsu nu bakal kaduhung dan nukat warga seni padang pasewakan busana maneka warna busana maneka warna pasewakan busana maneka busana maneka warna sarwa kapus piteng budianang yang pajraking sarwarukna Rengking bani
narawang segera datang kang kawin nari sigeng kang kaworosita Iya iki. nyukluk galunu kapungkur mapas sajarah riwayat tapak baheula Dah Lars. nyariosakeun kawontenan nyaeta di salebeting kemah pasangrahan randu watangan Alah eta guru parantos lumangsungna kumaha teh bulan. nyaeta perang ageng perang Bratayuda utawi perang Jayawinang Lars. dina alatan sengketa nagara anu pakeukeuh Kurawa nu ngeukehan nagara astina anu akhirna ngajantenkeun ngabalungkarkeun nyaeta perang ngajadina ngajelegurna Bratayuda parantos teu kaampuh korban ti dua belah pihak Alah kantenan parantos bayata. dugi ka di katebihan di Tegal Kurusetra anu sakiageuna bau hangruk jelaran getih ulang anu pasolengkrah sareng saja bina Lars. nawanci wengi sabadana rengsena perang dina poe ka-7 Iya iki. dieun namina pasangrahan Randu Watangan Sri Kresna ngempakeun para kadang Pandawa lami-lami ngandika sang Mahabatara ngandika pangandikanipun Atra Pertela Watek wantos tutas timulan didikan rohani lan jasmani Dah eta bulan. gundira ngandika kedal daten lisan eladal Ada Yai Yai Brata Yai yang pernah duduk pada kala satata jeung akang Lars. Ada sahaya jangale. kakangku seliteng Dah. aku maturakeun pujalan pangestu dumateng sira si kakangku seliteng semah pangabaktimu kula tanpa dinding tangan lorok kiwalan tangan simpen pulung ati pun ding mestakanya Beres teman. bunda apa jaluk malum aku ora bisa tata peryoga kaya wong lian kakakku seliteng ora dadi apa sen Alah teu jantenna naon. kapayun lengahna Yai KIP adi akang Dah. yap kapayun lengah Nya maksih parah kayaknya. kaulan nun Raka Batara Ipayun nampi dateng pembagi oge onyuk sumangga sejana haturkeun semah pangebekti ka onyuk panjenengan ditampi nuhun Yai pangabakti ti salira oge ka Kakang Godek Ada ditampi godek. Ya saking nya. anak gua Gatot Kaca bebenteng pager nagara anu payuh dipika aku kalian dipika reus ku sareng bararea ti warga Amarta ya merdia Jadi anelan urang. Hareup tot. Kapayun kayaknya. kapayun Gatot inudang kapayun nampi dateng kembali oge unyuk sumangga sejaga haturkeun sebab bekti ka onyuk panjenengan Kangjeng Rama Wabatara mugia ditampi kalayan kabingahan ditampi nuhun kasep Alah saya kawenjuk Kangjeng Rama dimungkul pona ditarima Gatot dah. kawenjuk Kangjeng Rama paman dipati ditampi nuhun Raden Fuki badai kana sakti bala nonton saha anu diajeng-ajeng antosan sakedak Alah antos. Kakang Semar putra pawana ul cukup Pandawa yak mernia duduk pada karo masing parek Kakang Semar Garemar Ada kapayun kapayun Kakang sepuh. Semar kapayun wa
aduh aya anak Edas di payun sejak ngaturkeun semua pangabakti ka Hunyuk Juragan Batara ditampi nuhun ka oke kalina perkawis bade kersati malanang antos lanan sakedap kakang antosan sepuh Hunyuk Juragan Ageng timungul pawenang diterima bar cager mesti keneh aya himaling pangestu oke ka Hunyuk Juragan Pangaulaan ditampi nuhun Kang ka Hunyuk Juragan Anom ditampi nuhun wa ka payu lenggana ih wios cekap-cekap di dieu dia mewok di ajri rupina nun kalayan gararan tingkin mangsa lumangsungna ieu perang Bratayuda anu karareung teuing amui cing parulingkak alun-alun bade aya naon ieu teh sabadana neme sonten-sonten tabuh 500 reng saya rupina neme perang anu dinten ka-7 teh mangga deh aya naon kakang ku caliteng kumaha ieu teh Kang salajengna sakeung nyorang poe kadalapan keur enjing keur mangsa enjing kieu ge saperkawis urang negerakeun rasa syukur ka Zatroguna urang sadayana masih keneh tiasa riumung pulung bongkok ngaronyok di ieu kemah pasang rahan-rahan dumataan dah lers inji lajeng kaduana teh eta kapan kauni ngaku sadayana para kadang Pandawa oge para putra Pandawa yen dina lumangsungna ieu perang anu kasebut perang ageng perang Jaya Binangun utawi perang Bratayuda maha tagulan da salaresna mah upami urang wangsul deui kana sawatawis kasang tukang wayana ngajelegurna ieu Bratayuda kumaha tah ayo teh hal-hal anu salerosna dijieun ku urang-urang sadaya akibat urang-urang keneh atuh da paribasa teh mah moal aya naon anu disebut hasil upami teh aya seuneu kan tenah inji kapan ieu teh urang teh tina alatan main dadu teh harita nepi ka sagala diborahkeun jeung sagalana ti dinya ta awal mula eta kasalahan gede teh tina main urang ayana bening ceweng keur mah eukeur Kurawa jeung Pandawa teh ti leuleutik silih alapati ti budak silih ala nyawa cek kasar ancam wae atuh nanti bareto ge kari-kari bening ceweng pase keadaan anu hese henteu reureuh tapi ayeuna urang sasat rarasaan sok sanajan rarasaan cangtang turasa nya kumaha taras jeung rasa nu sabenerna lamun teh mah akan jadi ngawasitan dina ieu perkara dina lalampahan nu disebut Kresna Duta mangsa harita da memang nya hakna astina teh malulu hakna Pandawa ih ta eta lers guru tadi dia akan saresna dateng hayang-hayangan atawa komo jajauheun nepi ka sacongo buuk teu aya raraosan teu aya paraosan teu tiasa kabayang teu tiasa kasawang ing jadina ieu perang ageng nepi ka ngalibatkeun nagara-nagara nu sanesna anu pro ka Pandawa pro ka Kurawa nepi ka anu akhirna ngajalegurna ieu perang Bratayuda nepi ka hararengheng alah ramat kamale Ramat Kamale anu mamawakan teu maistimul merayat anu eta jadi korban kakak tina jurang katalangsara ku akibat perang pinoda mah kaulanu lajeng tasa bener mah netelakeun ya lamun urang sagala hal lamun datangna urang tina kumaha tah tina naon durukan kaituna ge bakal jadi nya jadi ruhak lebu bakal jadi hancurnya eta urang ku alatan satadina teh kapan urang teresep maender kalah milu main alader ngalajur nafsu geus di kapan ayeuna mah geus nongera kumaha
lamun tema dina cadas geus temung cadas na tilur kadasa teh yen ieu malulu di satu kanggeuna teh nyata paman Sangkuning wungkul anu jadi cukang lantaran manasan ngomporan nyaeta pala putra Kurawa anu akhirna urang tetep hese rek akurna provokator anu jadi indung rusuk bitrulujitna teh eta adalah tapi keun dadalah di kumaha Kresna Durta geus ngetok palu harita jadina Bratayuda akang ambekna luar biasa sing oreng si mana oreng amoeng rajana amoeng upami dibolekerkeun ayeuna upami teh mah salira palai ulinga maha naon kakang mucaliteng harita anu nyaluyuan yen jadina Bratayuda teh ku dua urang sabenerna ta eta nu boga pokal ukur dua jelema dua jelema laras ya tapi kade meureun pangna kitu ge boga kasang tukang anu tangtu boga tujuan nu kahiji nyaeta harita teh adunya tujuan pisan teh paman Sangkuning ti Prasajenah eueuh eta mah aing geus nyaho terus apal kana adat saya geus pada apal kasih Sangkuning tukang hiri deung Widian aing poe isukeun maju syukur-syukur si Sangkuning anu maju duh dibebekeun ku aing carehamna alahnya tenang aing geus teu sabar hayang nang tangga Yuda si Duryudana rek tinggang uping-ping anu kenca duh lars tenang cek ge aya waktu alahkan tenang kege aya bagianana tenang wajang saha ta anu kadua anu nyaluyuan pisanerna jadina Bratayuda teh nyaeta anu kasaksian ku akang nyaeta Dipati Karna tah eta ti Awangga si Karna akang Karna leres tapi keun mana kitu ge meureunan boga alasan anu masing-masing kuat ikan tenang dalah di kumaha geus jadi guratan ti ilahi geus jadina ieu ngajel gurang Bratayuda akangan saukur mongan saukur milu prihatin nyata kulobana korban jiwa ti belah pihak dah lars malahan poe tadi kapan urang parantos ka Undinga Buris Rawa putrana Prabu Salya kumaha tah ti Mandaraka nepi ka ngagelenceng mastakana layak nyaeta ku Satyaki Padmanegara lars mudah ngalati aing teh lamun teh diwara heula ku juragan Diwara ku aing ageun mah. Meureun teh pacet mah teh percanten eta main gada teh saha pokalna atuh malah dibere gelar Bima Kontet segala tuh nya gelarna teh saha gelut can balik geus diaranan Bima Kontet ngan untungna meunang mun eleh ku aing dijegukeun teh Dino dama duh benjing kinten saha anu majeng janten Senopati Agung ti pihak Kurawa kinten saha tah manawa sareng manawi aya ti telik manawi aya iber ti intel ti telik jadi saha anu majeng kapal pun juga ka Tegal Kurusetra waya panjenengan parantos teu kiat hoyong janten Senopati is mangheula nanaon teh tenang ulah para butuh kana ditu makeun we kudu diluyukeun saha anu maju ti dituna ikan tenang kapan anu ngajak perang teh ti pihak di ditu urang imangkeun jadina urang ge beuneu nyaluyuan mangsa harita ngamimitian Pak Bratayuda kapan nyai ge nepi ka sesah rek mentangkeun ngabales nyata panah anu dilempangkeun ku Eyang Bisma mangsa harita geuning kasumangetan hampir melempem tak wayana kitu urang antos ku sadayana ayeuna urang fokuskeun da ngaran-ngaran perang ya ngaran perang mapan kitu di ditu lamun geus aya di Tegal Kurusetra eueuh musuh eueuh anu disebut dulur eueuh musuh pamili jeung sajabana anu aya iwati musuh satru kabuyutan itu dina perang mah lamun teu dipaehan dipaehan pasti dibinasa batur teteh
hiji mentak isuk saha nu maju di pihak Kurawa aing nu kaharepkeun jadi Senopati Agung Urang tinggal heula saha lawan. da kudu diimbangan sangarupi oge ya muga-muga masih Duryudana anu maju Ih, rupina mah moal nu kitu make dipungkur nu kitu banyak. sing percanten ka akang-akang moal deuk ngadoreksakeun urang-urang Pandawa 1000% aing percaya ka Kresna Dah Lars. eueuh si Kakang Kresna aing keung Alah cuang cieung. eueuh kakangku carita aing keung perang Bratayuda ulah salah ngamajukeun Senopati Urang ngantos ieu. sewak impal wacana Yeuy. sila tacan medang nyepah tacan beureun sinaksenan gentralan papater kasuraka Kurawa Yeuy. nginang merunga bangi doh durung tumi banding lemah etsa teh dira manaja etsa sama graos dira maran tenanana manaja dira etsa raos ilen gurman sakna ayan hanu hari-hari wis di luar nyetak Raden Dresta Jumena ngudingakeun aya aleutan wadya balad anu lir ibarat sela blakitik sela batu blakitik sireung lir ibarat sireung anu ngantai tina luhureun batu teu kaetang wilanganan kusaeurna aleutan wadya balad kot puta duki ka obor ngakepur ka langit atanapi bega anu di aya saluhureun Tegal Kurusetra hurung ngakepur Hibar kaluhur ge maruka. pangapunten kaula nuhun saha ton nu damel ama saha urang tinggal ya tuh sia Dah. Nya bagian jang Aden atuh eta mah. saha kaula pun Dresta Jumena paman Dresta Jumena tidak dia nu damel Kadieu Dresta Jumena. Pamiratang ngademan Pamiratang ngademan di pakulingan rangan iya ya kali mangapunten aya naon ieu heula Punten kapangkeran sadayana kaula nuhun. naon sok mangga Tonton niratang ngademan kamu pakulingan wiwit derayana samyapun sampun prapta samyapun jajar tenirapinara sami kaget kasumpingan Dresta Jumena kaget ningal Dresta mangsung serang minangka pamkalawang wayang jaga perlampang malam mangirupna urang direka ku kidalang numah halang lain urang tapi kagungan mangga
Tutung langganan di kamihan sejak jampang. Di dunia ku selama sebutan. Hey, alang, gerangnya bapang, kapungkur katun cara hidup, talalalalala, lalalala, lalalala, lalalala. Kapungkur katun cara hidang ayeuna kajampang deui geranya uak kabur ayeuna mah kajampang deui Akurat sebuah abdi badalang bujang pulang. iya jung kapungkur paturayatin Iman tibo. kapungkur paturayatin ayeuna patepang deui urang Bandung ayeuna apa tepang deui acuh jeung sinjang modern hari disapat dikekamban imut aman alimah segera buger sehat binang itu udah gitu sabudar putar kain alah abang ayah abang dari loma datangnya lintang ayah abang dari losawa turun ke kayu alah abang sayang deui dari lomana datangnya cinta dari mana datangnya cinta dari lomana turun ke hati Memang alekun pan iya kebayang mageningan potongan Bandung baik layeng juragan aturan pajajah sadulur pulang. kebayang potongan Bandung di wiru sisina nu di payung para penonton sadayana diwirui rusisiana
Bandung mageningan wajib punju wae layang ger nyapa indung mah tunggu rahayu da bapa tangka daraja geningan da bapa tangka daraja Kangkung Bandung Wakabun Kangkung Bandung di Canak Majalaya kurang sungguh kurang dukung abudaya Sultan Datan diratang ngademani upakulingan rana wiwit pirayang rana samyap sampun jajar tinirapina jajar tinirayapina sadayana kaget jelaran ku kasumpinganan ira tetris tak cumena anu bangun hari bos kajanana kancana kundirangan dikasih Maha Prabu Batara Kresna elata aya naon ieu teh katingali jiga lutut ke sangkit jika negara leutur aya naon jeung ngeureuskeun naon aya naon jiga capek kitu salira anu mawi kaula nu nemeh teh asa jauh tina dugaan anggang tina sawangan geuningan kitu kajantenanana aya naon cebi kayaknya asa jauh tina dugaan anggang tina sawangan teh nyaeta aya aleutan wadya balat kot buta anu sakitu seueurna dah numutkeun telik jadi karwa jeung nguci ka kaula alahnya dina aku eleh musikarna musik ulah manik cenah Batara teh pinter cing teh mongkeun kapinteran teh tenang atuh rai teh mah manas wae tong nyeret teuing sarse tenang tikeun Batara teh cenah Batara pinter cing
Ade, wagung bujeng. Aya kitu we di colokan teh supaya bijil meureun ka Mataran anak kamu. Daleres. Ijing ulah ka seuri nya lo. Ieu keur tegang. Saha aing kahareupeun mun bingung. Rai gerak kapayunkeun upami teh mah. Parantos teu ka emutan mawios raya anu ngahadang janten Senopati Agung ke sagedak. Wios teu ka abotan upami rai teh mah nu manjeng tenang. Antos. Ieu sakole batina. Emutan akang yen salasna anu majeng anu payus keur ngalawanan nyaeta karna dipatikanna ti awanga lintang. Saha cobi? Saha kaula nu Mas Putra Gatot Kaca anu janten Senopati Agung ngahadang pasukan Atanapi anu dilulukuan Senopati ti karna ti kunaha Gatot Raden Gatot Kaca memang ieu nu dianti-anti bingah nu daya papadan. Bingah kamar watasud. Kapayun kasih. Bingah kamar. Kapayun kasih. Kamar watasud. Tapi gadang kiri-kiri. Marutot. Bingah kamar mata sudah bingah kiri-kiri layuan dinding ngalaka layuan dinding ngalaka dinding ngalaka Raja Denira urun kasorang yuda satuju Yai Cobi. Yayu berata Yai Nya tujuan teu. Satuju. Teu satuju namana lain aing tah eta. Nya. Lamun aing teu kungsi 10 menit si karna hancur wae. percantan Temu teh diwejek juragan mah. Kade tadi parantos masrahkeun sagala-galana ka akang lamun akang ayeuna ngabatakeun Gatot Kaca di Senopati Agung kumaha itu Tu geuning. ya ari-ari marcantankeun ka akang Nya teu keur naon ditunjuk lulu. Ngerta ku pinter ngomong sih. Nya tara eleh omong eta mah. Teuing nu hararideung ieu masuk aralus ngomongna. Nanya Wahyu. beunang tukang ejang Akan temen aya. mangga Gatot Daun paman. wayana kudu ditegrakeun bae rasa kapasrahan saira ulah rasa kapaksa Ulah kapaksa tuh. Teu aya. Anu mawi di anu dianti-anti ti bihari. Anu diantos-antos waktos kapungkur. Anak cilegurna jantenna bangsa karasna duta katok Palu yen jadina Bratayuda. Parantos diimpenkeun yen putra panjenengan sanggup jadi cikal buga. Tu geuning. Sanggup jadi korban kanggo palerea keur nanjirkeun beneran. percanten ka saira Dah. nuhun kasih Kade Gatot Kade eta teh tapis pisan dina manahna Nya lalawara Iya. kita cing waspada. Sakumaha kadikcayaanana disebut karna moal kimir kamu putra panjenengan. percanten wa kahidup Dah. mung kade saeutik tiwa mangan sakieu lamun teh mah nyorang atawa lamun teh mah jadi Senopati Agung hiji beureun eta kareus Kan tenang. kadua mangrupakeun kehormatan anu luar biasa pangajen anu saluhur-luhurna ti para kadang ti para sepuh salira Tu geuning. Leres. gara-gara ti eta atuh majuna ke medan tempur ulah di mimitian atawa ulah di
ayakeun eta dina hate teh ujub ria takabur. Rasa diri teh kade jauh. Lamun datangna tina nafsu ujub ria takabur nganggap leutik ka musuh anu harti eta teh gugur samemeh tempur perlaya samemeh perang. Mati samemeh jurit kasep. Kade leres pisan wa. Ade ulah palaga sia. langerakeun di kade. Leung kene si setiaki ku aing dilatih heula. Nya. Sia waktu aing percaya ka sia. Dah. Bangga Kangjeng Rama. Ulah ngerakeun kolot sia. Kade. Sia belagu perang disurakan aing bapana. Nya marukana kolot kana. Mangga ayeuna mah urang sami-sami rojong ieu Gatot Kaca salaku senopati anu aya di seseukeun hareup anu aya nu di pahareupna mangga dikencak katuhuna aing siapkeun kareta barangna mangga Kakang Semar mangga juru puruhita nuhunkeun bantosanana dina widang nyaeta kabatinana mangga Gua mangadung awe kitu. sasajen sejadi Keun urang sayogi. sayogikeun ka barudak ke neangan gula batu kitu pangrujak. Yayi siapkeun inu damel kaulan pada bubar kata urang bae hayo siapkeun tong sieun aya naon Kakang cicing sia jauh eueuh jang mah kadeng Oh, moal teh aya nu nyaksian teh anu caket. Dah. Kakang Semar sia Alah, barukan kumaha. cing Wisnu teh kumaha pagawean aing ngobrol jeung Wisnu ya Sok. mangga gigina ya parantos Wisnu nya ditah eling henteu eta teh kontak keur saha Cebi. kapan karna teh ngomongana kontak deuleu Nya. terus kari-kari nu dipajukeun ka tugas naon nya jeung disatujuan ieu perang penting naon eta maksudna Buka tujuan naon atuh. deuk cilakakeun si teh Nya hayang puas jigana. komo tadi ngan sagilek si laing menyebutkeun Gatot Kaca anu maju kumaha lamun salah eta keputusan teh lamun salah keputusan kumaha balukarna Ci. Lamun wasa moal teh diisi ku atuh. Lain ai kesel teh wa maduh. Alah kalak ai seuri sia teh mikir kayak cing naon hayang nyahoan sameh batur ceker keur areueuh hayang nyiap-nyiapkeun keur perang Rupi salira parantos maos kitab Pustaka Darya Cebi. naon euy Ade. kitab Pustaka Darya parantos maos Kakang Semar Ci, eusi yen salah sawiosna teh upami karna maju saha nu kudu maju di urang nya. Arjuna ti poe sabaraha Tah dina poe kasabaraha. kepunten dina lebah dia upami teh mah kawilang kaula teh ku salira kirang paos atau nepi kana atuh ku Kakang Semar uruskeun ieu urusan Nya, sok